mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min adzabil qabri tibatan tina siksa kubur min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah tilu kali ba'da salat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, satoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya. Mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min adzabil qabri tibatan tina siksa kubur min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah tilu kali ba'da salat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, satoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya. Mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min adzabil qabri tibatan tina siksa kubur min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah tilu kali ba'da salat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, satoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya. Mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min adzabil qabri tibatan tina siksa kubur min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah tilu kali ba'da salat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah